Sampurasun Mamang Cece, Simkuring di tim bara-baranya pada nge-explore lembur Simkuring. Ngalegong, Sumedang, Jawa Barat. Check this out. Sumedang Tandang, kota letik Campaneuk. Katelah ku kaendahan alamna, ragam budayana, ramah wargana, jajanana anu ngareunah jeung sajabana. Kuring poe ieu jeung barudak nyoba ngeksplor lembur sorangan anu tempatna aya di lingkungan Nalegong RW 10 Kecamatan Sumedang Selatan, Jawa Barat. Kunaon kuring ngeksplor ieu lembur teh? Sangkan para wargi Sumedang, boh para wargi anu di luar Sumedang apal Nalegong lembur anu beunghar ku sagala pangeusina. Lembur Nalegong katalahna teh loba pangrajin, loba oge para pemuda-pemudina anu kreatif. Kuring jeung baraya-baranya yang ngadatangan sababaraha tempat di Nalegong. Di antarana pangrajin coet, patung, makam, kolecer, jeung patani oge. Endah pisan. Di lembur Nalegong memang gedong-gedong anu agreng, tapi ayana pasawahan anu matak betah, unggal anu ningalina Sumedang oge teu boga laut. Najan kitu teu ngurangan kaendahanana. Sumedang tepati terkenal, tapi warga Sumedang wani bersaing di dunia internasional. Tong era jadi warga Sumedang, tonjolkeun anu diboga ku Sumedang, kaendahanana, budayana, ramah wargana, jajanan anu arena kona mah Sumedang. Sumedang simpati.